beres mayar barang geus dicokot gitu ya, dan ini tuh kita langsung mau pulang ya guys, dan ini tuh kita mau turun dulu dari tangganya. Pokoknya mah epic keserian we pas turun dina tangga teh. Kelakuan Bapak Nabila mah ya wae guys ya. Ini tuh guys di jalan ya, dan kita tuh nemu tukang batagor deket rumah aku ya guys. Iya teh batagorna teh ngeunah gitu cek aku mah. Yang ngeunahnya murah, biasanya Indonesia Nabila mah kudu nu murah, kudu nu ngeunah gitu ya guys. Ini tuh ngeunaheun cek aku mah tempatna oge bisa non teh bari makan di tempat gitu ya guys. Meujeuh ngeunah pokona mah. Ya pesanan aku dicampur ya non teh batagor somai jeung tahu guys, dipotong-potong ku si emang terus we make plastik lain plastik bungkus nasi gitu ya, dikasih sambal kacang anu super enak super kental anjir ngeunah aslina, make kecap terus make cengek tak ieu nu matak ngeunah nama anjir, dibere jeruk naon sih eta teh jeruk limau, jeruk naon sih tah ya.